hayu urang bageakeun anu ganteng anu ini hayu urang bageakeun panganten anu ganteng hayu urang bageakeun panganten anu ganteng wah waleng saya urang menekung heula urang mujasna oh bohong lain ya teh biasana si wasek ai penting mah babarengan jeung awewe penting teh ari ayeuna eueuh kitu cik salukan heula ambu wa ambu ambu di mana kieu si ambu mah biasana lamun dibere lagu dangdut osok nyamperkeun gitu nah gitu sok geura aya lagu dangdut teh kaluar si eta mah hai 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 kesusahan kesama rumah tangga berpayah sakapeung sok lodeng rek minta diserahkeun tapi muka kelas lain wanita ulasung basilat sangat basilat dosa serahkan menurut rumah tangga salaki terhati pada dimaki apakah serangan segan ulah pasean durian wasiat segan ulah basilat kesusun ketambah rumah tangga kepayah sakapung sok lodeng rek minta diserahkeun tapi muka kelas lain wanita ulang sok basilat sangkan ulah basilat capek ijazah gitu aing aya nanyakan saeutik gitu ieu cenah kan saya yang biasa ngomit ya teh sakala capek menekung heula ke urang munajat ka Allah Subhanahu wa taala urang ngadoakeun nepi pamaksanan pangatempel urang ti tekanan bun sapu berikan pamayang urang mangadeg ing dayeuh asri berikan pamayang urang mangadeg ing dayeuh asli cisontrol bung konsor rencapet atumanina ngawangun seni linu rampak karsa raksa riksa karu seni karuhun urang cekel deleg cangreud page singait nasarubari dipatri kersaning Gusti sewang hembang pancen diri nu sati bengketan ringkang pamayang ulah rek pakiat omongan aingan ulah rek pakiat luhur dan motekar jembar panelar sangkan hirup mulut nanjung di ajenan kunulian
bagja lahir bagja batin ilmu tuntut dunia sia kaya sing kanan menjang nanjeng aya lengkah nu ngembang dina jalanan hirup nu jadi lengkah saja oh iya poe parilungan kiri hidup anak tingkang putra bakal panganten pamanten sejak nambah rumah tangga jep angin oron hola di dia aya bewara jep ngobrol simpe heula kami arek cumarita dulur-dulur batur salembur baraya sak cilebok cilebak aturan wilujeng supi kang putra bakal panganten pamageun miwah ibu rombongan di mana itu? Oh itu apal orang Mekarsari oh tak eta di tempat orang mah goblok mamai nama gelaran di ringgang mamai Bila bapak dirupai gelaran prosesi bahaya bapak tukang putra katen bapak miwah sudah kamu wajar sidik wetan balebat sarang sang pihak tahibaran sarakan kacamata sir
aturan bagai sumping penganten sumping penganten dongkap aturan wilujeng sumping wilujeng sumping aturan wilujeng sumping Kang Putra bakal pengantin pameget biwah ibu nama kali rombongan di dago di baladongan serentanti pun Kang Putra bakal pengantin pameget miwah ibu rama kali rombongan deg ngadeg heula sakadapa tawis asih galeuna asih magehan wangunan tersenang sabaraha papayu Kang Putra bakal pengantin pameget baris nampi runtuyan kepak samangket teras pengantin maju tekap antesan sakadap runtuyan kemangsa mangale dironcek ku benang kanteng Kang Kalung anu malapati menjing tungtung tawis kanyaan tawis kadeudeuh kaide satungtung ikang Kalung seungit ngadali dina pageutna durian sabaraha rengse di kongkorongan runtuyan kemangsa mangale Kang Putra bakal pengantin pameget miwah beberapa kali rombongan diaturanan linggih lenggah mukia tumanina dina tempat anu parantos begitu